Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun abdi bade ngulimkeun kawulinan barudak baheula nu dipiorang ku Ibu Resa. Tepangkeun Wastali Alif Teja Ramyon, Muhammad Rafli Sobandi, Adi Nugroho, Ahmad Hidayat, Putra Paninis. Kami dari kelompok 2 10 atau PH2. Bebentengan kaulinan ieu dilakukan bisa ku barudak lalaki atawa awewe nureana 8 urang atawa leuwih. Bebentengan kaulina nu ngabutuhkeun tempat anu lega sangkan bebas. Alat nu dipake dina ieu kaulinan mangrupa sababaraha batu atau bata nu jadi bentengna. Kaulinan ieu ngalatih kamakaran bakat, kakuatan fisik, jeung ngalatih konsentrasi tur nyieun strategi pikeun ngecoh lawan. Dia tuh di dia aja. Di dia. Barangkan ini weh. Sok, bu, sebenarnya di TP atau ya? Lagi kah? Itu bisa dibenangkan atau? Buat aduh.